Cek saha sandiwara Sunda henteu bisa fenomenal. Cek saha sandiwara Sunda henteu bisa spektakuler. Keren kieu. Terima kasih. Saha teh? Bapak dari tadi urang jalan-jalan, tapi abdi teh kenal Bapak. Saha, Pak? Perkenalkan, nama saya Dr. Andos Reda, MSG. Saya pejabat. Pejabat? Iya. Pejabat Saingan gagal. di pusat. Iya. Gagah. Sampai ka eungap kieu gagah. Izinkan saya untuk berpidato. Wah, mangga Pak, mangga Pak. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai pejabat merasa gembira tapi sedih melihat ini lingkungannya yang terlihat pabalatak. Maka dari itu saya akan meningkatkan sawahnya jadi loteng, susukannya jadi tol, dan saya akan membuat real estate untuk domba, sapi, ayam, belut. Sekian, terima gaji. Kamu siapa? Saya RT di sini, Pak. Oh, pantas aja. Jelek. Acak-acakan. Rarai, Pak. Ini lingkungannya. Terus gimana, Pak? Gimana kerjaan kamu? Aman, sebagai Pak. pemimpin? Aman. Suntangan sama pejabat. Suntangan itu pejabat. Push up. Kudu diturut sih. Iya, mau digaji ya tuh kalau pejabat itu mah. Ah, no, ah. Tutur ke Waduh, warungnya bagus. Bagus dong, Pak. Aduh, yang jualannya juga bagus. Tapi sayang, Naon deui, Pak? masa pejabat kesini nggak disuguhin? Kasihan cari atau suku. Kasihan cari atuh, kasihan kursi. Nggak, saya nggak mau. Masa pejabat duduk di warung di tengah? Oh, siapa, Pak? Di tengah tuh. Amankeun kuduknya kade ka pejabat. Kan kieu itu. Moal di ACC. Pejabat mah kudu halus atuh. Santai we. Kursina kade dilap lah, kursina dilap. Dilap. Bisa ya ketombe na kursi. Kopi, Pak. Kopi dan roti. Ini tolong buatkan kopi terbaik dan roti terbaik buat pejabat. Ruasnya PRT nya. Bunga atuh. Ruas pisan kasumpingan pejabat atuh ira-ira kali-kali. Kade PRT. Kopinya, Pak. Simpan dulu. Nya ada disiplin pejabat mah selalu Pimpin pejabat itu. Gagahnya, badan ge sik. Body badannya. One pack naon. Sampurasun. Sampai. Kela. Saha ieu Pak RT? Ada tamu. Pejabat. Pejabat mana? Pejabat dari pusat. Pejabat pusat. Ini ngapain sih harus teriak-teriak? Nggak usah teriak kali. Ya jadi yang kegoakan, ieu bisa kadanggu pejabat.
Bener pejabat. Iya lihat badannya. Pejabat tuh biasanya ada pengawalan. Ada sirine wiu gitu. Udah. Siapa ini? Tuh dicari. Warga. Malam-malam lelaki sama awewe liar. Aduh, galak pejabatnya ieu mah euy. Bobogohan. Pejabat. Ieu mah ieu Rai Raka. Naon teh? Ini tuh brother Nah, sister. eta brother and sister. Sun sama pejabat. Oi. Pejabat. Harus Ya, teh. pejabat. Harus aman. Boleh sun kening? Boga kebijakan. Bener itu pejabat. Pejabat pejabat di pusat nu bade inspeksi dan kontrasepsi di daerah urang. Kontrasepsi. Pejabatnya juga lapar. Aya naon ieu ari weuh pisan. Amang keur istirahat. Ya amang keur istirahat kaganggu. Ini ada siapa Pak RT? Pejabat dari pusat. Pejabat dari pusat di mana horeng mana di mana? Mama, Sok ribut wae. ini pejabatnya baru sakit kemarin baru sembuh. Lihat tuh lagi mamayu. Pejabat kekatawan teu damang. Siapa ini? Ini tokoh masyarakat. Tak ieu terangkeun. Budayawan. Wawanianan kasih mama ngomong jelek. Jarang-jarang ada pejabat jujur ya, Mas. Belum. Tangan. Ampura mang. Wayahna mamang. Gade mama. Pejabat. Tinggal itu ngamuk-ngamukan. Maaf atuh kalau begitu. Sampurasun. Rampes. Tah sadeu ye. Ieu di mana ya? Siap, gerak. Ini pengawal. Setengah rancang kanan, gerak. Tuh setengah. Tegap, gerak. Tadi dulu. Bener, mau nanya. Naon? Dia yang ngasih komando, dia yang baris juga. Mau urang we. Gerak. Eueuh teuing. Aduh siap jadi galak nah galak. Hapunten bapak-bapak, ibu-ibu. Nya kumaha Ibu ieu kumaha. sahanya? Pejabat. Nuhun ieu teh pejabat tinggi. Pejabat atuh. Pejabat, Kita kedatangan pejabat. Nah ngeluh. Ieu mah sanes pejabat ieu mah. Tapi Pasan abdi tadi siang kabur di rumah sakit jiwa. Hah? rumah sakit jiwa. Alas ya. Gak mau pejabat-pejabatan. Ya di sana ada udah ngumpul pejabat-pejabat yang lainnya untuk bareng di pusat sama Oh Bapak. gitu? Ya, Saya pidato hari ini. Ya, Ayo, ya. udah ayo. Ya. Maaf ya Bapak-bapak. Ya, cung bawa. Ayo, ayo cepat. Iya tah ieu ngacokeun pisan Pak RT. Pak RT mah kumaha tuh tingali merang euy ceu ieu sasalahan tadi. Ini nih. Aing jebol. Sahaja nu mimiti ngabejaan eta pejabat. Ini. Kumaha Pak Siapa RT? lagi yang keroknya kalau bukan Pak RT? Pak RT. Jangan senyum-senyum gitu atuh ini teh lagi urgent. Harga diri. Tas ya. Iwarangsun tangan rumah sakit jiwa. Alo juga tuh sama Cucu. Iya Atuh. merang kan? Mang Jum, Aprim. Naon? Ya. Lihat setelannya. Setelan kumaha. Tah ieu nu katipu ku style teh. Tah ieu Nah. katipu ku bungkusanana Nah. ti luarna. Lebatna? Eta lebetna geuning rumah sakit jiwa. Terus ya tanggung jawab. Pak RT sekarang harus lebih ini, lebih sigap lagi, harus lebih wanti-wanti lagi, lebih seksama. Kalau ada tamu-tamu tuh, Selektif. Si tadi ngedukung si eta pejabat. Tos ayeuna mah tong sok ribut wae. Mendingan sekarang kita sisirin aja itu silat dulur coklat udah pada nungguin ya. Tuh, kan abang ditonton sama Dur Coklat, malu. Maju. Ini sebagai hukumannya, yang wajib sisindiran Pak RT. Ah, Pak RT. Sebagai hukuman. Bongan lah. Coba lihat. Moal dinyakeun moalnya. Nyangkut atuh. Enggak, pikir mau diam aja. Kamana neangan sate. Jempe. Kaditu ka tukang ukir. Empek. Kamana menerkeun hate. Kaditu benerkeun pikir.
Gimana bro? Jalur kita hari ini cukup panjang. Oke. Harus dijaga safety. Oke? Siap bro. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu. Serahkan harimu. Ayak beren. Ayah. Halo. Yap. Duh, ieu teh reuwas keneh, cieu teh. Kenapa? Reuwas tadi, Gara-gara- jujur aya nu nyasar kitu ti rumah sakit jiwa kumaha teu reuwas tuh ngahemplang. Sebenarnya itu masalahnya kan ada di Pak RT. Tahu Kalau Pak Pak RT? RT-nya sigap mah pasti bener. Malahan Pak RT kemarin emang ngaco. Nah, kitu Kemarin lihat tuh di depan rumah dia lagi megang-megang pagar, ditekan-tekan pagarnya. dikieu-kieu. Iya, pencet-pencet. Ya tuh Terus aku isin bilang tong gini, tingali kumaha. Pak RT lagi ngapain? Pak RT lagi ngisi pulsa, ini disuruhnya kan tekan pagar. Itu pagarnya. Bukan pagar itu, Oh. Iya sekali-kali mah coba ditatar Pak RT teh atuh Iya. ngetiriut Pak RT. Lagian siapa juga yang milih RT itu? Kreatif. Tamang sanjay nu milihna cigana teh. Pagar makan tanaman. Halo, Ngasun. Rampes. Rampes. Tah, saja tuh sok harariwang sok dareg-degan ari kieu teh. Kalau Pak, Anggurkeun bae. teh bumina junjun teh ya gitu Pak. Iya teh, baheula mah nyai mah junjun. Tapi ari ayeuna mah jadi asa kabentar mega ieu teh gimana? Iya asa panglingnya banyak. Aya kamajuan nih budak teh. Buatnya waja Jadi nyawa buahnya buah teh urang permanakeun. Tah. Cek, ini kita harus lebih hati-hati. Takut kecolongan lagi kayak barusan. Nya kumaha tuh itu dianggurkeun wae apa kumaha atuh? Mana Jun? Hariwang ieu. Mang. Oh, kayak imang jadi. Aduh punten, abah ieu punten pisan ieu. Oh iya ya punten. Milarian Mang Jun, Mamang Abdi. Ya. Terus Oh. dupi abah teh ti manten ieu teh. Abah mah di Cibiru. Oh gitu, atau langsung orang sahur wae nya Mang Jun. Coba panggil aing. Bener tapi Bener ini. bener harus heula laras Bang Junjun anu sok ngabodor teh ya. Leres, Mamang Abdi. Emang sok Eta teh bodor sih, Bang. mamangnya. Iya. Oh, mohon. Nggak bodor, tapi ya gitulah pokoknya. Iman leres aya ga. ini mah. Terus sakadap punya abahnya Abah teh geus lila teu tepung. Oh gitu. Jeung teh ngahaja we lila pisan aya 20 tahun. Oh dihaja eta mah nya. Sugan teh boga alok ieu. Acan hari tambah abah. Si ulama. Cobi-cobi ih sauran sih mah. Nah dulu, ntar. Mang Jun, Tah. Mang Jun. Ieu Tuh, nggak ada orangnya. Aya aja eta geus nyaur. Oh iya. aya naon alo? Mang, aya tamu, Mang. Mang, ini katanya ada sobat. Kang Rasid, aduh. Sehat Jun. Wah, alhamdulillah sehat, aduh. Nah, apalkan dia aya pisaha ieu kumaha dongengna? Tadi teh wa kumaha dongengna teh Pak. Ari beja masuk pa beja-beja. Mohon. Ai sarua papada saprofesi mah Mohon. moal leungit-leungiteun teuing. Anu bingung teh ieu jujur. Bari jeung ngucap syukur aya kamajuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ieu teh.
aya apresiasi ti coklat kita. Janten aya program pojok NJP ngubaran. Jadi sanggar Amang teh ayeuna tos diapresiasi ku sararea. Alhamdulillah. Mamang, kieu teh rencana Mamang? Oh iya mah saehu atuh sanes rencana saehu. Anak ieu mah. Oh, Masya Allah. Pantesan tadi manggilnya Uwa. Aja manggil Amang nih Uwa. Di warang calik atuh alam. Oh iya, atunya eta atuh sok. Uwa, silakan. Mana-mana. Mangga calik. Kita di mana tempat tiupna? Makan. Bade di mana? Wah, sok calikna. Wah, sebelah sini. Kali dia alasan. Alo mah tahu tempat duduk paling PW buat gua. Pewean milenial mah. Calik. Aduh, karek kanjang di si Uwanya. Wah, ini tos heubeul nyawanya. Bisa. Lawas dilawas. Bawas dilawas bisa. Siap. Matak parangangling, enak mah. Jarang terbit ayeuna mah. Atuh muncul. Wah, punten atuh di kantor margi ada aya tamu dinten ayeuna oge ti Kabupaten Bandung, ti Kota Bandung. Oh, dulur coklat dari Kota Bandung. Nah, janten siap-siap lah sakedap di kantor atuh nyawanya. Kayak asa teh genah ya. Saya mah datang di kantor. Ih, bukan, Wah, jangan Sanes. gitu. Memang kalau di pojok NJP Ngubaran tuh ada dulur coklat yang lainnya. Ada sanggar-sanggar, paguron. Hari ini kebetulan ada dulur coklat Di Kota Bandung. Kota Bandung. Kan harus rencana menyambut sakantenan juga, ka Bang. Ya. Mangga tuh di kantornya. Iya, Mang ya. Siap, Cek. Ya. Ini ceritain dulu dong siapa kenalin. Alo di situ apal. Alo mah kudu apal. Ieu teh Kang Rosid. Kang Rosi. Ieu Wakabul. Wakabul. Wah. Alo pernah ngedenger namanya Wakabul. Harapalu. Legend ini. Saksi hidup. Legend teh jadi saksi hidup, wah. Sugan teh wajib cililin. Eta mah legit. Legit namanya. Iya kalarasan Kang Rosid kan alo geus dibejakeun ka dulur coklat. Oh, Yen guaran ayeuna teh mana naon? atuh kalau kebetulan kan ini ada Wakabul, ada Kang Rosid. Gimana kalau kita ngaguar Sandiwara Sunda? Cocok pisan. Cocoknya Pas pisan sareng Kang Rosid Wakabul mah. Wakabul apal sejarah kumahana. Eta mah. Ieu oge Kang Rosid oge pasti apal. Sanajan kaneunakeun gitu aya Kang Rosid kan mah. secara akademisi, Ya. nanti bisa dibantu sama Kang Rosid untuk melengkapi Penggiat sareng pelaku. Wih, untung nggak ditanya. Mangga diajar ka Kang Rosid. Yang bener. Nya satu acan ka Wakabul teh ka Kang Rosid heula. Kan lila nama ka deweknya. Nya da pasti Kang Rosid oge ti uwa. Apa sejarahnya? Alo. Wah, kalau sekarang mah Alo nggak mau buang-buang waktu, mau nanya aja langsung lah sama Uwa, sama Kang Rosid. Sakedap samemehder kan kudu ieu heula kudu non ancad lair heula. Jadi obrolan teh kudu dibuka heula kudu formal, kudu resmi. Jadi kieu ye aya muka acara. Iya. Kang Rosid alhamdulillah damang dinten ayeuna. Alhamdulillah pangesto. Wah damang wah. Pangeso. Aduh alhamdulillah berarti urang dina kaayaan sehat walafiat sadayana. Sok alo teruskeun. Keren. Itu alo. Ya. Jadi ulah langsung kon togbol kana ulah. Kudu malibir heula. Jadi gedang. nya mipit kudu amit-amit, ngalah kudu Ngipit kudu amit. Amit ieu. Tah eta ngalah kudu aya tangkalna. Yang hari bebe jaga eta aya tangkalna mah kumaha sok. Ini Mipit kudu amit. udah gini durasi. Baik durasi. Mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Sok alo der, durasi. Nah, ini buat Wakabul sama Kang Rosid. Ini mah Alo karena sekarang lagi belajar Nyunda. Punten sekali lagi kalau bahasanya dicampur-campur sekarang mah. Ya. Ieu teh generasi milenial cenah Kang Rosid. Ya, tenang, sekarang mah bahasa Sundanya lebih banyak. Langkung seueur ku bahasa Sunda. Nah, ini yang dimaksud dengan sandiwara teh apa gitu secara definisinya apa dulu ini deh sandiwara? Pangeso tenang. Bade ulah heula. Amang awe. Cek ulah nambihannya. Ya. Nambihan. Bilih lepat. Iya. Asim kuring mah ya ku bahasa Indonesia ku bahasa Sunda. Ku Sunda we Kang Sunda Rosid. biar Alo paham. Koklah belajar. Biasa campurnya. Biasa campur. Dangke ditranslate ku tilu bahasa ieu teh. Ku bahasa Sunda, Indonesia, sareng bahasa deungeun.
Jadi kieu secara teori kaleresan simkuring oge ngawulang di hiji universitas ngawulang teh introduction to drama. Agengnya. Introduction to drama, pengenalan drama. Sandiwara secara teori mah eta teh tina dua basa. Tina dua kecap. Dua kecap. Sandi sareng wara. Nah. Ari Sandi, naon Ari Sandi? Rusia, rahasia. Ari wara pendidikan atanapi pangajaran. Jadi lamun di ieukeun mah di naonna dijabarkeun mah eta teh pangajaran anu dirusiahkeun. Kunaon dirusiahkeun? Lantaran dina sandiwara mah atanapi dina pintonan drama ngandung ilmu wa nya, ngandung ilmu, ngandung pangajaran, tapi henteu secara langsung. Henteu secara langsung. Ku simbol gitu nah, ku Disilipkeun, dilokakeun. Nah, leres. Eta secara teori nya, secara teori. Iya. Tapi secara ieu na oge sandiwara teh hiji pintonan anu di lebetna aya carita. Sareng gerak tubuh lah naon lah segala rupa lah tapi dieukeun mah. Tah eta lah secara teori nama panginten. Teh tiasa dieukeun deui ku Wa panginten Wa bade nambihan. Nah, Wa, Mangga tambihan. tambihan Wa. Ari cek wa mah eta geus lengkap pisan. Langkung dilengkepan lah. Lah. Lamun hayang leuwih dilengkepan kieu meureun. Urang nyokot ayeuna 2 ngaran. Aya sandiwara, aya teater. Nah, Nah, beda ngaranna. Mohon. Padahal sandiwara jeung teater eta-eta kene teori nu ceuk tadi. Mohon. Jeung drama eta-eta kene. Tempatna kitu-kitu kene. Nya. Tempatna oge. Ngan dina prak-prakanana, tah marawa masing-masing. Aya sewang-sewang, aya teater modern. Mawana kabawakeun ku naskah-naskah luar. Modern mah. Modern mah. Ari urang ku naskah-naskah nu aya di urang. Di eusian ku budaya urang. Ku naon ku cara garapan urang. Tah, jadi we boga rasa beda. Padahal mah eta-eta keneh teorina mah. Da di ngan ngaranna beda meureun. Lamun dia teater aya olah tubuh. Da aya di sandiwara Sunda ge. naon namina? Aya olah vokal. Aya olah vokal, Beres. tetek beungikna. Blocking aya wa. Blockingna aya. Bedana dina ngala eta ilmu. Eta, laras. Lamun ieu mah ku sakolahan teater modern mah. Dipatok aya ari sandiwara mah ku kabiasaan sapopoe. Teu nyaho mun eta teh blocking. Eta. Oh, praktek heula. Teu nyaho mun eta teh acting kecil. Ayeuna kelemahanana naon sandiwara jeung teaternya? Lamun teater maka nu diudag teh improv. Ya. Improv teh panghesena. Oke. Ari sandiwara Sunda improv bungkul. Tungtungna sandiwara kalemana loba pesan-pesan anu teu beunang. Oh. Sabab teu di naskah. Tah, eta lengkapna mah. Tuh, alonya. Kahartos alo. Kahartos. Alus. Pojok NJP ngubaran ge ku improve. Saya dina tengah ge naskah urang-urang ge. Mohon ieu ge teu nganggo naskah. Nama saeutik. Dina pangertian improv, da uang ge sarua gede di teater uang. Di teater modern gede na uang ge. Nya di sandiwara pacabakan. Tah. Aya pengertian anu salah ti budak-budak anu awam. Ngeunaan improv. Naon teh teh? Tungtungna mun make naskah, kaluar mainna ti naskah majarkeun eta improvisasi. Improv mah lain kitu. Tapi Namahan nu aya dina naskah leuwih lengkap, leuwih halus eta improv bener ngaranna. Di Gulungan wa, tempatnya gulungan. ari mengkolkeun carita mah beda deui. Sabab pemain teater yang baik nomor kahiji nu alus improvna, anu kadua nu bisa nulungan babaturan main tina salah jadi bener. teu silih jongklokeun. Oh, tuh. Lamun geus pusing dijonglokeun akhirna. Misalkan main yang jujur, geus 3 kali ditulungan salah 2 kali. Geus 3 kali salah mah dibebaskeun. Oh, nya. Eta dina teater aya nu kitu sanajan teu bebeja heula.
Sanajan teu diniatan. Kadang eta teh disebutnya penjahat panggung. Oh, aya istilahna ya kan? Gitu. Aya. Jadi misalkan alo dek diuk itu ya, di dia make paku payung, tah eta penjahat panggung. Itu udah kriminal. Nah, ini Wak kan sangat tumbuh dan juga besar di sandiwara Sunda. Ya. Itu aya kesenian lokal sanes teu Wak anu misalna sami sareng sandiwara Sandiwara mah kacida mandiri. Nya eta nya lamun dek dibanding-bandingnya nya teater drama teh kitu ge bedana jauh pisan. lah tah. Ya. Contohna kieu. Lamun teater modern aya nu disebut setting. Ya. Ya. Lamun di sandiwara Sunda mah pamandangan. Ya, Disebut latar. Aing ngaranna setting. Setting, kostum di teater. Nu penting kesan. Image. Contohna kieu. King Lear, almarhum Syed Anirun. Itu raja pajuna karung, tina karung kesan. Sandiwara Sunda teh bisa, kudu realis. Kudu halus. Itu sulitna. Teu bisa nya, sabab gumantung deui kan walalajona. Walalajona. Da disurakan Sunda mah. Hah? Teater Sunda mah lamun nah bajuna goreng gitu. Nah, manya leuweung gitu, manya karaton gitu. Gitu. Panaikaran ayeuna teater mah ngagantung-gantung surat kabar, ngagantung-gantung koran bisa jadi istana. Oh iya. Ari sandiwara Sunda mah kan natural Wak nya. Kudu realis, kudu natural mengkaraton, kudu Pemandangan tembong ge. karaton, mata disebutna pemandangan. Gitu. Ayeuna mahal mana? Hampura ye. Di Tawaragat nya jauh malam melu mahal sandiwara. Aduh. Nyieun setting, nya nyieun setting kebiasaan teater nu aya di Bandung ieu mah. Ya. Ya, Wak. Itu waragana bisa cumpon ku saeutik. Nya, nepi ka aya. Ari sandiwara nyieun layar karaton unggul 8 juta. Waduh. Kumaha lamun aya asup ka leuweung? Kudu nyieun layar leuweung. Kumaha mun ka gunung? Kudu aya layar gunung. Nu matak sandiwara mah hese teh gede waragana, hese ngadidih pamaenna. Waduh. Eta lo. Wak ke sakedap ari kapungkur sate acan aya sandiwara Sunda aya teu nu sajenis pagelaran nu sajenis sandiwara Sunda gitu. Tapi sanes sandiwara Sunda gitu. Janten sate acan sandiwara Sunda aya teu. Apa tadi gue jawab dong nya? Sanes nu di gedung kesenian. Sate acan sandiwara. Aya sandiwara. Kan kieu panginten Sejarahna urang runut. sejarah urang runut Nah, eta. ya, urang runut. Nubutkeun teori keneh nya. Mun sajarah disempeuring oge teu ngalaman Wak. Pengalaman. Tahun 20-an. Tahun 20-an zaman company lah zaman Walanda nya. 20 nah. Aya nu disebat tunil. Tunil. Aya nu disebat tunil, aya nu disebat yang tadi teh beda-beda naon, beda-beda drama tapi eta keneh sebenarnya nama. Terus getos deui anu janten komedi Istanbul. Terus oge aya komedi bangsawan. Padahal anu dipagelarkeun teh eta keneh maksud eta keneh teh aya tarianana, aya carita ngabuluyur gitu tah. Eta mah Melayu. Kadienakeun manginten aya pangaruh ka naon? Drama tanapi sandiwara lokal di anti Sunda aya ketoprak kan di Jawa nya aya oge ludruk terus oge upami Sunda kan kapungkur aya mis cicih nya di Sumedang nya di Sumedang mis cicih teh kan pindahan ti Surabaya teh kami mah Valencia gitu nami eta teh grupna teh Sakedap Sumedang anu ayeuna di Jakarta sanes. mohon eta teh kami di Sumedang heula di Sumedang tahun 28 ngalih ka Batavia dugi ka ayeuna. Waduh. Tah janten upami tadi ditlaroskeun nah kantos aya teater-teater atanapi sandiwara sejenis anu sanes Sunda aya. Tapi memang saur tadi benten-benten gitu ya nanti. Sanaos eta keneh salaresna mah.
Gitu tambahin teh. Gitu Jawab sekarang, Mang. Kajawab jadi tapi tetap kapanasaran mah kan masih kena aya. Guys, tapi Mang, masa dari tadi ngobrol ini kan sobat Mamang Naon dikasih ini atuh. Aduh, halo, nah kebetulan. Terus kalau Halawu. Ari jadi nu boga imah teh kudu surti. wah, ieu mah geus diamutan Anu wae. ngaranna narasumber. Tah. Bentes nyaritana teh lain ukurnya ho. Tapi puguh inu meunana puguh daru. Tapi nu janten narasumber ge kedah apal di mana pribumi hilap. Ieu bagian alo. Siap lah. Neng Iis. Haus tuh. Datangnya ada di Wah. Bah, Halo, ini naon? minuman favorit. Kopi latte 3-in-1 pertama di Indonesia. Cafino. Oh, sok suruput. Mangga wa, cobian wa, Kapino. Kayak kapino teh teh cangkirna unggul. Sama dalam-dalamnya tuh. Wak. Ditampi ya Jun. Mangga wa, aduh. Saumur hirup mah karek kesukaan Jun. Nah, ini kalau misalnya Abah atau Wa nih sama Kang menikmati kretek ada asbak. Iya. Neng Iis ada lalautnya? Tuh, ada lalautnya juga. jalan ya. Biasa bagi bulenya Neng Iisnya. Aduh, halo, tong loba teh tinggal lianan alo lah. Bukannya Gitu, gitu. teh kudu introspeksi ayeuna mah. Apa? Naon deui alo eta? Ini mah 5 days croissant. Ah, eta wa. Oh. Wah, nih. Wah, ada yang itu tuh creamy peanut butter. Macin. Mohon. Kabayang kumaha rasana. Ngaranna ge geus rarese disebut. Croissant. 5 days croissant. Ah, geus hese. Tuh, yang sweet mix berries. Wah, itu mah aya dua rupa-rupa segala we. Tuh, yang terakhir creamy coklat. Tah, eta mah apal wa. Biasana mah lamun ngajang ka Junjun sok hui wae. Kuwi sampe. Sampai. Lain teh apa coklatna naonna ngan hese nyebutkeun Wah, mana. Neng Iis mau pamitan dulu. Oh, mohon. Tadi ke mana? Nyiapin NA sama Nuhun, Neng Is, nuhun. Mangga karsit. Ditampi. Sampai hari ini we nyantai. Duh, Aduh, Mang nyantai. nya. Ieu Mang Jipot. Saksi hidup teh wakabul atuh di sandiwara Sunda mah. Wah kabul mah. Nya. Abi ge Di zaman gedung rumentang siang sageung kieu tah. Ayeuna ku pamarentah diceboran terus. Udah deg aya wakabul. di zaman gedung sate sekieu kene. Wakabul saksi. Gedung sate ge eta mah dagingna kene. Oh. Can jadi sate. Jun. Ulang. Seueur naskah-naskahna. Tah eta wah. Kabul teh ieu. Naskah dua pisan. Dugi kayak anu nambut, dugi kata mulang deui. Nah, jadi ieu diomongkeun ti ayeuna ngeunaan naskah bisi supageto aya nu ngalaman. Mohon. Baheula mun naskah. Namut nya mangga namut aya naman teh. Naskah teu kudu mulangkeun deui, ngan kudu dibayar. Tah, gitu ayeuna. Eta mah hartosna meser wa. Nya baik-baik disebut naon aya oge. Terus Wah kan sudah berubah menjadi industri. Tah, Tah. eta Pak. Udah teu gampang ada mah naskah teh geuning wah. Rumit. Butuh tenaga, waktu, pikiran harus dihargai. Sabenerna mah ari nyieun naskah mah teu hese-hese teuing. Tuh teh hese. Kalau Wah mah udah jago atuh. Sanajan ulah sanajan jujun sanajan aloge nyieun naskah mah teu hese. Nu hese mah bener jeung alusna. Eta nya. Eta nu hese mah. Terus Laras aduh. Iya ya. Wah, Relatifnya. Wah masih emut enggak? Kapan sandiwara Sunda ini mulai tumbuh, mulai menjamur di kota Bandung lah Nah, khususnya. ieu mah pengalaman teh. Tahun berapa Wah kira-kira? Eta mah tahun 40-an. Hah? Tahun opat di Sebelum merdeka? Nya jauh. Kira tahun 40 Yuswa sabaraha hari teh? Wah mah teu miluan eta mah. Teu, waktu 40 teh Yuswa sabaraha? Lacan. Tahun 40 can lahir-lahir. Oh, sabaraha itu. Ngajamur ngan lamun masa keemasan tahun 60. Tah, eta. 60-an. Tah, ulah teh di dinya teh umur teh
10 tahun. Abus kasaniwara teh umur 12 tahun. Nya, nyata kasaniwara grup saniwara sinar muda. Kulantaran budak leuwih loba wa cicing dihanap. Batan di luhur. Uang teh pang budakna gitu nya. Istilah dihanap teh nyata dina gamelan. Kalau wah eta teh sinar muda teh nu di Tegalega. Tegalega anu pimpinanna Bapak Letnan Ganda. Mohon. Waduh eta nya. Eta nu matak di dinya dipake kesempatan nyawa nabeuh we segala rupa ditabeuh. Alhamdulillah nu kaliwat teh rebab jeung gampang. Nu sejen mah salian teh bisa teh pintar lah gitulah. Eta teh wa di mana mainna wa? Di Tegalega. Tegalega. Di gedung sorangan. Tamun aya peran-peran budak karek dibawa naik ka leuhur. Asupkeun wa kabul. Tapi kapungkur mah teh can sebat uanya. Muca. Dek merenya, dek. Dek kabul. Anteu baheula mah ujang we. Ujang. Itu si ujang nu ngeunang gitu. Cenah main gitu. Data can aya kapungkur mah jebat dek teh itu nya. Can aya. Cep. Ujang paling gitu. Heup, ieu teh aku mah ieu saha ieu? Halo. Naon ieu rombongan naon da ieu? Era eulis. Olah, sia. Lain aya juri keur rokok Ini mah daun bukan uang. Lain dia terakhir kan di warung warung jelema. Kumaha? Cieun merenya. Jadi yang nyasam geuning aya buta. Sugan teh warung manehanana meureun bangsa manehanana ternyata ieu mah warung jelema. Lain eta si Isna kumaha teh? Kamu gak kenapa-napa? Iya kecagat. Lain bisa kesurupan, or kesurupan bisa kasibat. Ada muriding pisan nih tadi gitu teh. Tah kitu Kang Basit aduh punten ya da. Wah, sok aya rupa-rupa di dieu aduh. Sugan teh naon nu kaliwat teh. Apa teh jelema eta jelema. Nu bieu mah meureun lain jelema, nu bieu mah meureun. Lain anu jo nu ngageugeuh. Ngageugeuh di ieu lembur. Da eta mah Mang Jimbot. Nu ngageugeuh eta teh teu kadere kapino. Udah tua itu mah butanya juga. Tah mending ayeuna mending ngabahas deui ieu we Aya. sandiwara. Nu bieu mah naon dibahas oge da eueuh han. Kita weh jirimna. Eta hiburan. Oh hiburan. Wah kahiburnya wah. Teu nanaonna teh ka da eta main bangsa urang eta. Iya. Tah kitu wa. Wah nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Ieu penasaran ditanyakeun deui. Kaburu Itu mesti sindiran dulu. Oh, nya teu penting si sindiran mah. Nya. Kan teh Amang. Apa enggak tuh? Amang kudu apal. Iya. Kayak wah, selesai ieu aturanna kudu aya si sindiran deui wah. Nanti Mana, disimpan berikutnya. Oh, si sindiran tenang Itu. lah. Mana? Di mana? Oh, coba tuh baca. Nguyuk gula hura-hura. Ja. Mawaragi di rantangan. Ja. Hirup loba pura-pura. Ya. Mata krugi kasorangan. Nah, ini burung yang saya ceritain. Wah,
kalau beli burung ini mah keren banget. Baterai. Baterai juga ngedrop. Dus buku casan lengkap pokoknya. Siga HP wae. Sinyal kumaha sinyalna? Wah, manteng. Bisa nyanyi teh? Bisa dong. Coba. Dengerin. Oh burung, nyanyikanlah. Pego. Gopeng lah tawarnya. Jangan atuh. Sabaraha? Cepet lah. Berarti ieu guruna. Punten. Cece. Ai keur naon ieu di dieu ieu? Biasa. Biasalah cowok. Cece. Dari mana? Dari pasar. Duh, Cece teh habis ngeborong ini minuman yang seger pisan. Beneran tuh. Banyak Cece. Sok coba buka. Kita minum lah bareng. Lagi haus-hausnya nih. Sok minum. Kumaha? Rasana? Unusual. Yuzu. Tantang hausmu. Iya. Dulur coklat masih keneh dina pojok NJP ngubaran dina episode Sandiwara Sunda. Duh, rembeuy pisan ku pangarti, rembeuy pisan ku edukasi, rembeuy pisan ku tuntunan. Halo, sok terus. Dasar. Aduh. Wah, ini alo Kang Riki sama penasaran. Kalau kapungkur. Kayak sekedap Kang Rosid, Kang Riki. Iya Kang Rosid. Jadi getos ya. Aduh, gara-gara tadi sih Nayagas. Iya Kang Riki. Wah, ini kapungkur pertunjukan Sandiwara Sunda itu digelarnya di mana? Ada gedungnya khusus atau gimana? Itu. Jadi apalnya. Jadi aya grup Sandiwara teh aya gedungna. Oh. Kulantaran loba aya oge anu khusus Sandiwara Gemol. Kahiji Sandiwara Gemol teh milu main di gedung eta, grup teh da teu boga gedung. Atawa main di nu hajat disebutna ngeben. Nah, dikeben siga main bola merenya disebutna eta Sandiwara Gemol. Hari-hari ta di Kota Bandung Sandiwara teh lumayan. Anu apal lungkunya ayam beureun kana salapan gedungna. Walah, nya banyak. Eta lega bah. Anu nyong colang teh Sri Murni di Kosambi. Sri Murni nya. Sinar Muda di Tegalega. Miss Yayah di Binong. Di Binong nya terus Purwasetra di Roksi Babatan. Kiara Condong mah aya nya. Nya Kiara Condong teh eta Miss Yayah eta. Punten ini suara peliharaannya Pap Gondo. Oh eta. Ya. Alo ulah dikeun bae eta mah keun. Enggak ada apa-apa, maksudnya takutnya wah kaget kenapa suara kucing gitu. Kayak di Waman disebutna acereug. Wah, terusin lagi Pak, punten bisa. Namanya di Roksi nya. Nah, nya, jadi aya salapan grup. Tahun 70 pamarentah harita aya kaujakan yen grup-grup gedung-gedung Sandiwara dibongkar. Aduh, lantaran ngagunakeun tanah-tanah pamarentah. Kayak sagrak kebijakan tapi dibongkar kumaha teh. Nya naon deui disebutna atuh kebijakan Sandiwara lantaran meureun teu abus pajak, teu abus nanaon, hartina teu nguntungkeun keur manehna. Tah, geus di kitu dianjurkeun nepi kana teu diganti. Nya eueuh aya inisiatif sugan pemerintah nyen grup nyen gedung Sandiwara henteu. Nya kitu. Kulantaran kitu buyar tah Sandiwara teh. alah. Buyar nya. Bacacar wa nya. Bacacar pisan, teu puguh di mana-mana. Aya kauntunganana. Grup teh kalahka beuki ngalobaan.
Harita teh. Nya, sababna kieu. Modet urang contoh Sri Murni. Sanggeusna di budak kedungna jadi 3. Pada nyarieun grup aya Dwi Murni, aya Sri Mukti. Di kabupaten gitu. Jadi loba grup teh. Nu kaitung ngungkul anu harita dipaenkeun di YPK. Itu aya 16 grup. Wah, Waduh. tapi ada hikmahnya itu teh, Wak. Hikmahna mah aya ngan pagelaran teh jadi teu bener. Naon sababna? Situasi jeung kondisina teu bisa adaptasi. Asalna di gedung sorangan jadi di gedung batur. Pamandangan ge sangeunahna, setting teh ya. Oh iya. Sabab atuh da kudu meuli mah mahal. Tungtungna kieu anu ngaran grup loba teh pamimpinna we jeung ngaranna dan nu maenna mah eta kene. Gitu. Istilahnya di bon pengen tentuannya. Nya. Teu di bon teu naon mang mariluan hayang main we. Transfer pemain. Nya, gitu lah. Mariluan ku ieu niat sorangan. Niat sorangan lobana mah gitu. Jadi urang masih untung kene aya Bapak Raden Wigandi Wangsa Atmaja. YPK-nya kapungurnya. Manajer YPK anu haat ngampihan saniwara. Nya sabulan sakali pagelaran di YPK. Pagelaran di YPK. Tah eta pisan saniwara teh ngagejrok turuna. Aduh. Kala Wak eta teh tahun sabaraha, Wak? Eta 80-an. 80-an nambihan pengen teh. Nah, iya. Tahun upami telepat tahun 75-an, tahun 75-an. Sim kuring oge masih keneh budak. Harita teh sok nonton oge Wak pagelaran-pagelaran sandiwara teh. Aya nu dikulebong ku naon ku plastik atawa naon kaen lah kitu nya. Anu magelaran di Karangsetra, di Tagalaga Mangis Puguh, di mana-mana. Eta pangaruh ti dinya sanes Wak. Pangaruh tina nyebar teh sanes. Ari ngeben mah bisa pangaruh ti dinya. Bisa ti dituna keneh oge. Di antarana teh nyata grup-grup anu teu boga gedung sorangan. Hayang main. Di Taman Riang kan tos ayanya. Aya. Aya gitu. Tah kitu eta dongeng saniwara di Kota Bandung. Tah 16 grup. Tahun 8 genap aya deui urang pinahkeun cenah ayeuna mah entong di YPK tapi meureun waragana geus beak naon beak dipinahkeun ka Rumentang Siang. Nah, jadi weh marahin di Rumentang Siang eta teh tahun 8 genap kulantaran dipercaya ku Bapak Wigandi jeung ku pemain saniwara ayeuna mah geus we ieu saniwara teh nyerenkeun ka ua. Hah? Tah eta nu beuratna teh. Harita teh 8 genep teh. Nya, meureun lain alus ua teh main saniwara teh. Da alus keneh maranehna da mainna mah geus seubeul. Ngan meureun ua teh loba disiplin ilmu sejen anu bisa dilarapkeun ke saniwara Sunda. Contohnya apa, Wak? Biasa dianggap Mas Hagi pengen teh lebah di jama. Nya luhur teuing eta mah lah. Nya luhur teuing lah. Jadi ua kan apal kana musik. Apa karena teater, kana wayang, apa karena wayang, anu kabeh eta teh ngilu menunjang karena keutuhan saniwara. Alhamdulillah, ua teh jadi ketua GADA, GADA teh non gabungan sandiwara Sunda. Wow. Ua ketuana. Terus ketua paguyuban sandiwara Sunda Kota Bandung, ua di ketuana. Eta teh jumlah jamaah teh 15 tahun. Alah nyakal nu kitu teh. Waduh. Tah sanggeusna ua geus ngarasa capek, kuah dipasrahkeun. Da di waktu masrahkeun teh anu 16 grup di Rumentang teh tinggal 4 grup. Wah, sakedap Wak. Neng Iis. Wah mau nanya boleh? Tuh, Wah ditaros kudu geulis. Kadieu. Taros naon? Wah kan kalau di sandiwara Sunda itu suka ada bintang panggung. Nah yang dimaksud sama bintang panggung itu apa? Oh, hebat pertanyaannya. Bentang panggung. Tapi ya secara istilah apa bintang panggung teh nya kita disebat oge Sri Panggungnya. Sri Panggung. Mangga Wak Ari baheula sandiwara teh aya mun urang mah primadona. Tah, nih, halo. Aya tokoh anak muda. Oh. Nya, tah eta. Nona tah. Di ua sanggeusna ku saniwara di Roma eta dieuweuhkeun. Aduh. Dieuweuhkeun. Jadi kieu ua mah ngagarap saniwara henteu ngalahirkeun pemain-pemain anu tipe casting. Oh,
Jadi kabeh mau tuh casting. Kabeh mana kudu bisa jadi putri kabeh. Kudu bisa jadi raja kabeh. Lamun tipe casting, lamun eta eueuh awewe eta, eueuh putrian. Tuh, nya. Usaha. Itu nu ceuk wa mah dianggap kalemahan zaman baheula. Ya, wah aya istilah kapungkur ya mah kapungkur. Kan kuat terus dirombak etanya. Nya. Ari kapungkur mah kan nu tadi sedebat teh bintang panggung atau istri panggung. Upami wengi janten Arjuna, Nya. upami siangna jadi tukang sayur. Lalu saya teh kumaha, Pak? Eta sok di kacapangan eta ditepakeun ka saniwara. Sak muhun. Eta teh. Ya. Malah kungsi nu kitu teh jadi bahan cemoohan. Kuwa dipikir, nah pemain teater teh kitu. Wah ayeuna kaasupna ehnar saniwara. Wih. Ari ehnar teh pemimpin bahasa Belanda. Gabungan saniwara teh asalna ti Walanda. Ngaranna ge ehnar. Pemimpin teh. Wah bisa jadi naon di panggung. Bisa jadi wiku sakti, bisa jadi raja. Sabab wae wah ngurus bawang di mah. Tuh. Nar teh Naon sababna, naon bedana jeung naon gorengna. Da memang kitu. Nah sabab wae wah kudu make pakaian raja gitu. Asa rudet mah. Eta mah ceuk mah anu biasa pisan. Ngan bet jadi geugeuy jadi gogonyakan gitu teh aneh gitu bagenya. Nya sarua teh kabeh kitu aja mah. Gitu asal Nah, kumargi kitu uak panggilnya ngarobah eta nya, ngarobah eta dirobah. Nu dirobah pertama ku uak, henteu ulah disebut pakem eta. Oh, sadeu pakem Ulah sadeu pakem. Pakem nyarita pakem panjang pisan, beda pisan nya. Jadi eta mah hiji kebiasaan-kebiasaan nu tadi teh lantaran teu dinaskah. Sabab anu ngaranna generasi naon penggenerasian pemain saniwara ge baheula beda. Cicing di panggungku jadi penggawa kieu aya kana genep 7 bulan. Mun wah ayeuna daftar baca naskah lancar dipaenkeun. Da dituntun ku naskah ari baheula mah. Ayeuna kunaon cenah atuh make dina naskah berencana saniwara Sunda jadi teater modern. Sabodo rek diomongkeun kitu oge. Ayeuna ka sawang budak ngora ayeuna kudu nyarita gaya saniwara Sunda. Sedengkeun saniwara mah sastrana ge misah. Tuh. Oh. Dialogna ge kudu aya kecampur kanti. Kudu aya naon. Kudu aya naonnya. Hampura wa secara umum nyaho ti mana budak anu kitu. Lamun teu dituntun ku naskah. Nah gitu. Nah, Wak. Upami Wak kapungkur gaduh kelompok sandiwara teu? Nya. Gaduhnya. Wah, gaduh. Tahun sabaraha Wak? Eta teh keur pinah ka YPK. Lantaran di YPK harita ayeuna ge sing teh mun puguh pimpinanna kudu puguh grupna kudu puguh pemainna. Wa nu nyieun aturan eta. Nya. Nya atuh gua ge kapaksa jadi tamiang meuli ka bitis kudu nyieun grup. Nya. Nyieun grup teh pemainna ti mana? Hiji awak ieu mah kudu ku dialog. Kabeneran wah harita deukeut jeung kampus nu ngaranna Asti. Aduh, ayeuna mah Isbi. Barudak Asti nu rea dimaen. Malah si Ambu oge alumnus Asti. Aduh. Kabandang. Jadi buru-buru ditarekahan. Nyawa nyieun grup anu ngaranna harita Lingkung Seni Jatinugraha. Eta barudak ayeuna geus hampir kabeh jadi dosen. Tahun sabaraha, Bah? Ewa 8 genep. 8 genep eta. 8 genep tek sanewara geus pisan beak pisan sanewara. Wak masih emut enggak Wak nama-nama grup seangkatan Wak gitu? Naon teh? Grup apa sandiwara? Loba nu henteu nah ngan loba oge nu. Coba Wak sebutin apa aja Wak grupnya Wak? Semurni, Sinar Muda, Misiaya, Purwasetra. Terus ada Sanggar Pikta Wak kadienakeun. Sanggar Pikta. Tah hampura ya Sanggar Pikta, sampura Sanggar Piktanya. Wah keur terjun di saniwara bisa wae beureum. Wah can pernah ngadeng aya Sanggar Pikta. Tapi bisa wae mun akibat tina bubar teh gedungnya nyieun grup teh. Nya nyieun grup teh. Nu apal mah nu kari teh we pecahan Sri Murni ieu, pecahan saniwara ieu, pecahan sandiwara Sinar Muda di antarana Kamis Cici. Kalabat uak upami telepat panjang kantos main di Miss Cici nya. Bisa main beberapa kali gitu. Malah Miss Cici mah lain Agul Pupayung Bututnya anu ngaresmikeun pembukaanna di antarana uak. Tuh, nya. Miss Cici dijieun dibuka diapresiasi pertamana ku uak. 87 uaknya. Nya. 87. Uak Pasanui Papa Ayu Bisana.
tilu opat jeung Pak Ade Kosmaya. Eta mimiti bisa ngisi ti geus. Mang, ayo. Nah, bet ka aman, ku alo emutan. Coba panginten ieu mah tambihannya. Tambihan tadi kan Jatinugraha. Terus ayeuna mah Ringkang Gumiwang. Tah eta sabaraha taun Jatinugraha dugi ka Jatinugraha mah 8 genap sampai ke 2010. 2010 namanya Ringkang Gumiwang. Eta sageusna UA mimitina kan di aku memenangnya anu nyiptakeun jeung ngalahikeun wayang golek babad UA. Wayang golek babad. Nya anu naon di harita di zaman kan Wildikpud Jabar nu ngaresmikeunana maena di Sunanambu nya wah eta nu ngalahirkeun wayang golek babad. Kunaon teu berkembang ayeuna kahiji kolot, kadua balik di kana modal. Kesenian Sunda mah lain heureuy modal naon. Nah, ini yang jadi perhatian Allah yang menarik. Kan Ua tuh sempat menjadi pengurus dan lain-lain. Kemudian ada sempat kekecewaan karena gedung dirubuh-rubuhkan. Ua tapi masih tetap semangat. Atau masih pernah ngerasa down tuh atau ngerasa geus cukup. Tak Ua mah nu ngarantow teh kan pernah. Tapi sempat meninggalkan dunia sandiwara Ya 25 tahun eta ditinggalkeun. Wah apal di sandiwara teh di JPK, sanggeusna jadi wartawan, sanggeusna jadi penyiar, sanggeusna jadi pemain eben, band, Baheula mah eben, pemain teater tadi gitunya abus deui kakarek abus deui ka sandiwara. Tahun berapa itu teh? Wah, 25 tahun itu teh. Di tahun 70 nepi ka 8 tahun genep 5 nepi ka tahun itu 80-an. Abus deui ka nyaho deui sandiwara. Jadi ngangres nempo sandiwarana jadi kieu. Dina hate sabenerna ieu kesenian kuat. Ieu kesenian alus. Disebutna ge hiburan yang sehat sandiwara. Nah, kalau hiburan yang sehat, sekarang tinggal berapa lagi grup sandiwara sampai sekarang? Anu apa? Ya. Kan aya Fikta we hiji. Teuing di mana? Sareng UA kan Grupnya aya UA mah deui nya. Nu UA mah. Nu sejen mah duka ka mana? Araya keneh dari tokoh-tokohna mah. Terus ayeuna UA ayeuna nuju nyampan ayeuna mah panginten kamari ku pandemik. Satu acan pandemik aya proses teu kangge pagelaran UA ieu mah. Ari ditanya UA mah aduh rada era ngajawabna nya. Di tahun 2010 Ringkang Gumiwang itu main setahun 3 kali. 3 musim disebutnya. Aya nu 5 poe, sekali main teh aya nu sabulan enon kitunya. Narik-narik nu alajo bari mayar nya. Alah jumlahna era disebutkeunana. Nah, awas batkeun we. Ngan teh jutaan beureun nu alajo. Nya. Malah wa kungsi diomongkeun ieu, diumum ge. Kungsi dititah kamuri rekor muri. Nah jadi rekor teh kesenian tradisional bisa ditonton ke sekian ratus ribu bari mayar. Sok atuh. Eta kan mun teh kan Ringkang Gumiwang tahun kamari saat pandemi. Kan tos sabulan camplang pan main. Terus aya seseueurna anu nonton teh pelajar sareng mahasiswa. Tah eta kumaha wa? Tah eta kunaon wa narik pelajar jeung mahasiswa. Jadi wa ngawangun ayeuna lain ngawangun sandiwara unggul. Tapi ngawangun penontonan. Membina membina pemain sandiwara ongkoh, membina sandiwara ongkoh, oge membina penontonan. Sabab hirupna seni ngan 2 faktor. Eta aya pemainna, aya ngalajona. Tapi UA teh kan Gadug Sanggar ya wanya? Nya, Padepokan. Padepokan. Nya. Naon namina wa? Ringkang Gumiwang. Tahun Eta tahun 2010 November tanggal 1 2010 ngadeg Padepokan Seni Ringkang Gumiwang. Nah, tapi Wak, ieu alogi jadi perhatian deui ieu. Kan sandiwara Sunda teh si grupna kantun sabenerna gitu UA teh yang diingat sama UA. Anu aktif mah aktif. Itu teh kenapa tidak tercipta regenerasi gitu Wak? Naon alasanana teh? Aya hiji anu beratnya grup sandiwara. Tadi geus diomong. Kahiji modal. Modal kostum wae ratusan juta. Kostum Sabab nu tadi teh kostumnya teh bisa kesan. Teu bisa kesan kostum Punggawa, kudu kostum Punggawa. Jeung kudu halus di ayeuna mah.
Dan tadi alus semua dia ajuanan. Kene materina malah juga udang kolot oge. Tapi penonton anu dilajuanana buru bre garulis horosep gitu. Gue biar paling Tah mau biarnya terus anu kadua ngabina pemainan hese. Nu hese mah ngabina teater wa sanajan teu nyebut gampang. Tapi bisa. Bisa. Ngabina pemain sandiwara hiji kudu ngorbankeun mainna ngarti cenah basa Sunda. Hiji eta. Da sandiwara Sunda atuh. Ya. Nges bisa basana nu tadi teh larapna sing bener, angah umuhna sing bener, unak usupna sing bener. Ulah raja jeung Ponggawa ngomongna sarua. Tah kitu. Eta faktorna saya meureun. Bang. Da buktina da geuning eueuh nu nuturkeun. Iya Kakang Rosi deui lah bilih wacapeun. Iya. Wacapeun. Jadi kalau secara keilmuan, secara akademisi, Mohon. itu apa yang harus disiapkan dalam sebuah sandiwara Sunda. Jadi kalau secara struktur yang benar sandiwara Sunda itu seperti apa dari A sampai Z-nya? Aduh no upami ninggal kana nu leres panginten ulah deui ngalaman salares namanya ngalaman. Mari gitu. Sandiwara Sunda memang anu ditinggalna teh realna gitu, realisna. Natural, realis. Bener sareng sandiwara sareng teater modern, teater modern mah kan simbol-simbol, metafor gitu. Tah eta panginten anu kadah dieukeun teh. Oge panginten ka para punten wa, ka para senimanna. Salami ieu panginten ieu mah di luar uwa ego. Waduh. Seueur naon egona luhur teuing gitu. Kirang gaul, benten punten abdi sanes ben di payunan Wakabul. Wakabul itu gaul. Di tiap-tiap naon tiap kesenian aya wae gitu, aya eksis wae gitu, aya wae. Tapi ari kanggo anu sanes nama teh kirang gaul dina tanda kakenteng. Kirang gaul teh kan ngagugulung karya sorangan we gitu tah. Karya batur tara ditonton, atanapi tara kumaha. Anu kasaksian ku abdi upami abdi Magelaran, Wakabul teu boleh aya. Teu boleh aya tinggal latihan simkuring atanapi nonton pagelaran simkuring eta. Nah, Kang Rosid, ini mah Alo jadi berpikir lagi mengenai masalah regenerasi. Mohon. Itu teh ada faktor lain nggak selain yang Kuwa dijelaskan gitu ya? Kan sekarang mau bioskop menjamur. Ada pengaruhnya nggak ke sandiwara Sunda? Dari bioskop teh kapungkur salaresna mah aya. Aya. Hah? Salaresna teh kapungkur pan aya bioskop teh, tapi kan sandiwara kapungkur aya zaman keemasanana kan. Zaman keemasan teh nya tahun 70-an teh awalnya tadi disebatkeun. Tahun 70-an, 75-an misalnya. Bioskop aya kapungkur, malah langkung naon sumebar di mana-mana. Ayeuna mah mung naon di moal-moal wungkul kan bioskop teh. Tah berarti naon atuh nu langkung pas nama nu janten halangan rintangan teh naon tah? Kurang rintangan naon sandiwara eueuh gitu. Mohon. Yang tadi nyen sandiwara teh hese. Nomor kaji olahragana, kadua ngabina pamainna. Prosesnya eta Eta anu paling hese. Sandiwara di UA prosesna dek main sarua jeung teater. Paling sakedeung latihanna 3 bulan. 3 bulan alo? Latihanna 3 bulan. 3 bulan. Lamun hiji carita sarua gitu. Ngan meureun nah bartaheun kahiji meureun maena boga rasa hayang ngamumule sandiwara Sunda jeung budaya Sunda, kaduana meureun buruhna ge memadai ti abahna gitu. Kang Rosid, ini mah nyampur lagi yang tadi masalah bioskop. Kang Rosid masih ingat atau Wak gitu? Masih ingat nggak bioskop pertama di Bandung apa? Ari disebatkeun pertama mah teu naon simkuring teu apalnya. Kedah mukaan di naon literatur panginten. Tapi nu kaalaman ku simkuring harita zaman keur simkuring kaleresan sok nonton film. Aya Sukalaksana di Sukajadi sederhana sederhana. Aya Bison. Aya Taman Riang nyawanya. Aya Panda. Terus aya naon Elita teh nu di Braga. Di Braga. Dina akhirnya pan Palaguna nya. Jatuh kapungkur mah sumebar lah di tiap wewengkon teh. Radio City. Dian Presiden teater wae nya. Presiden teater terus Bandung teater di Kosambi. Ya, tah kitu. Jadi simkuring mah harita nonton drama teh. Ti SMP keneh nonton drama. Osok bari ningali naon poster film di Bandung teater gitu di Kosambi. Tah batur tadi balik di lain ai gaul teh lain kitu wungkulnya, lain ngobrol wungkul. Gaul teh modal
seniman mah geus kadalang kana Oh, leres. kudu sering nonton. Mohon. Ya. Da teu urang-urang naskah UA oge nyadur tina film-film barat. Nah, tuh. Di aku mah kitu nya. Kunaon make teu sabab kieu nu tadi balik deui kana ego nya. Oke. Anu jelema jadi ego aya 2. Ego memang egois. Kedua lantaran minder jadi we ego. Padahal minder. Tah kitu nya. Tah eta ulah pisan. Sabab kieu seniman. Seniman. Ieu mah dek diakun henteu teu sawios. Seniman anu pangsalah-salahna. Anu bakal tinggalin kreativitasnya, tinggalin karirna. Anu nganggap garapan batur salah kabeh. Eta Sabener sorangan ya. sabener sorangan. Eta mundur moal maju-maju. Padahal nu ngaranna lajo, entong boro anu alus, anu goreng patut jadi ilmu. Tah, kalau sekarang Uang ngelihat kondisi sandiwara Sunda di zaman sekarang. Menurut Uang seperti apa? Terus harapan Uang teh hoyongna siga kumaha sandiwara Sunda teh? Secara pribadi, Uang mah sandiwara keur barudak wae mah optimis. Teuing aya keur perkembangan sandiwara mah. Ya. Buah-buah aya aya ge nu ngintip madagoan makabeuleuh buah. Dek nurutan era bisa wae kadek. Tapi tongka habis tua malah teu sieun. Bisa wae. Oh, kadinya. Tah enak jarak dekatna lamun nu pagelaran geus dibuka deui, sakola jeung geus dibuka deui, insyaallah wacana. Rek magelaran di lapang bal. Sandiwara dek di lapang bal, hayang ngawujudkeun cek saha sandiwara Sunda henteu bisa fenomenal. Cek saha sandiwara Sunda henteu bisa spektakuler. Dan spektakuler jeung fenomena mah lain senina, tah ieuna tah. Nya dulu tepat. Keren. Ternyata ieuna saurna teh. Ide kreatifna. Ieuna tah. Matak alo lamun ngobrol teh ku ieu. Ulah ku ieu. Jadi kituan tah. Wah, ini mah Uang sebagai seniman sandiwara Sunda. Pesan yang ingin disampaikan buat kesenian Sunda tuh biar nanjer. Apa Wak? Berkesenian heula nya. Nah, Supaya berkesenian Sunda, hiji junun. Dua niatan nu bener. Nyieun kesenian teu meunang alatan kabita ku batur. Wah, drama Jiga Rosid carita agamis alus urang nyieun nu kitu yuk, tah teu meunang tah. Kudu tina hate nya. Waduh, jaipongan payung. Wah, nyieun jaipongan yuk. Geus moal balik tah ka dituna. Niat mataknya. Niat nu bener terus ngagarapna sing junun. Ari ngeunaan ka makaranana mah atuh da teu lain pagawean seniman. Laras. Loba ka ditu ka dieuna. Aya pakuat pakaita Aya sareng ieu nya ti aya pamarentah, aya inohom kumaha hojah anjeun. Ta iki contona ka UA tokoh-tokoh jeung pemerintah luar biasa 10 tahun can anu nanya-nanya acan. tuh. Itu dari Uang. Kalau dari pandangan Kang Rosid seperti apa? Mohon salah sama mun ningali kana naon harapan pangintennya harapan soal sandiwara anu dicarioskeun ku UA teh payus pisan sareng memang cocok pisan. Kan anu ceuk sim kuring mah lian ti niat teh wa tadi sareng naon tadi sareng UA teh? Junun. Sareng junun. Oke, kedah tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Sanaos hasilna mah eta mah ieu nya eta mah ada hasil gitu. Kedah tanpa pamrih heula gitu. Eta panginten. Nah gitu, jadi tetap jadi. Nah, ya kecindeukana Wak, sok coba Wak. Kecinakan soal ngeunaan sandiwara. Mohon. Sok Khususna kangge milenial. Nyarieun deui grup sandiwara nya. Perkara anu teh nyaho, teu kudu era, teu kudu hina atau ngurus ego, da aya keneh UA atuh. Kumaha sandiwara teh Pak? Meureun kieu nu halusna pake, nu garing mentong. Gitu nya. Da ari soal kesenian mah da ku tanggung jawab. Sabab aya nyeun sandiwara mah otomatis jadi ehnar. Beda hampura jeung pangrawit. Pangrawit mah nabeuna naonna loba dibawa. Kan gitu. Loba dibawa kan. Diajak kan gitu. Aidek nyeun bobogoh sandiwara mah nya kudu sagala rupa justru nu ngajakna. Kan gitu. Ari ngaranna ngajak sakali dua kali cik daek sekali dua kali mah. Da terus-terusan cik mah da lieur.
Jika rokok wah. Nya, Jika gitu. rokok cik we hayang. Cik ah. Ayak meureun. Wah, ini mah luar biasa obrolannya. Mang, Mucekil ternyatanya Mang Erlan nya mucekil ayeuna mah. Jadi naon disebut teh nya ieu teh betah mah betah tapi kan naon lagi sanes waktos ka uger. Jadi moal cekap ku waktos saminggu, 2 minggu sajam. Wah moal cekap. Panutup saya tidur Nah. matom. Jadi wah ieu dina acara ieu teh naon? pojok NJP Ngubaran, ya. Ngubaran. Sakali deui mun anu teu parok jeung nu ngadarengukeun teu kudu jadi pikiran. Tah eta nya. Ya, yuk urang klarifikasi. Teu kudu jadi ngewa mun teu loba salah nyarita. Kang Rosid oge kitu. Sabab naon? Salah sakumaha wa nyaho ngeunaan sanimara wa teu leupas yen wa teh jelema. Tah eta nya. Urang silih simbehan. Tah eta maning oge maning silih simeuhan tibatan saban geureuh. Tah. Nya gitu. Sareng da pasti ari sifat jalmi mah benten alo, da pasti kudu beda urang teh. Tah eta intina kunci nama. Wa salaku seniman paling menghargai perbedaan. Tuh. Tapi paling teresep ka jelema nu salilana yang beda. Tah eta. Oh, beda. keren. Rek, Wah. eta mah manaan tamanya. Keren. Nah, Wah bakal lebih keren. Ini kan disaksikan sama dulur coklat, Wah. Kudu naon alo? Sekarang mah kuisnya dari Wah. Oh. Ada kado deh Wah buat dulur coklat ini. Nya Kuis nu kuis wah kuis. wis wa tapi hubunganana sareng anu tadi diobrolkeun. Anu tadi geus diobrolkeun. Dia saring Kang Gumiwang mah. Nya. Uang udah ditanyakeun moal tanggalna lah. Nah, tapi Moal bulanna lah. Tahun sabaraha ring Kang Gumiwang ngadeg. Tah eta dulur coklat. Tahun sabaraha ringkang Gumiwang ngadeg. Tah eta we. Gitu. Nah, ini untuk dulur coklat mana? Nah, untuk dulur coklat nanti jawabannya dijawabnya di Instagram ya. Nanti silakan dilihat postingan Instagram, ada postingan khusus mengenai pertanyaan dari kuis. Nah, untuk 5 dulur coklat yang bisa menjawab, yang pertama ini hadiahnya mendapatkan pangsi dari NJP. Ya. Tah, terus amang Kang Rosid oge ngangeta. Nah, yang kedua mendapatkan t-shirt. Ya. Anu katilu. 3 dan 4 itu mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000. Ya. Anu kelima Mendapatkan kaos dari NJP. Anu kagenep. Udah, yang keenam Alo mau ngingetin ya untuk dulur coklat, jangan lupa untuk kepoin Instagram Napak Jagat Pasundan. Soalnya banyak official merchandise ya, mulai dari pangsi, iket, kemudian tuh yang Nayaga pakai. Ada kemeja. Di situ nanti pokoknya banyak ya jenis-jenisnya, bahkan sampai gantungan kunci, ada sampai ke tempelan kulkas di situ ya. Pokoknya kepoin aja Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Tah kulantaran uah hayang kaos NJP, menang teu uang ngajawab. Boleh? Biasa. Boleh tapi nanti di-cut ini. Jadi Uwa anu masihan patarosan, Uwa nu ngajawab gitu. Kumaha lo aja. Wah, kalau gitu terima kasih banyak. Wah, aduh. Nuhun Kang Rosid, nuhun. Nuhun pisan Wah. Sahur bae cara hampura uanya. Kang Rosid, nuhun pisan ya. Nah, ini dulur coklat tetap kita masih ada di pojok NJP Ngubaran. Tenang, masih ada cerepa sama dulur coklat kita dari Kota Bandung. Tuh, Sambung ke cerepa itu. Entah dulu si sindiran lagi atuh. Oh, ayo sih. Sindiran dulu baru nanti nyambung Siap. ya. Tuh, lihat dulu Bang, si sindiran sini, Bang. Ayo atuh. Sini. Atuh ka dieu lah kali-kali Pak Eman. Tuh, nya. Sok walo atuh kali-kali. Ku amang we kita kah? Sok. Kacitu mun mawa kaliki. Ya. Angin lobak make siwur. Ya. Lamun hayang loba rejeki. Ya. Lobakeun sobat jeung dulur.
ngarah imbang gentayangan dina soal bercintaan ari begen tolak da loba pisan senang resep aya kira-kira aya kajuru gejolak cinta pek bejakeun urang bejakeun tong ribut 5.000 saumit euy urang bejakeun ieu tambah bagi-bagi loba bohong loba waduh idit ngalengen joni kidul idit mulon aya di wedan hong loba bohong bejakeun urang bejakeun ribut 5.000 saumit euy urang bejakeun ieu tambahna bagi-bagi Kade ngomong-ngomong eta nu dibagi-bagi lain perasaan. naon Perasaan. Jadi bagi-bagi teh naon? Jadi orang saeutik gedena sebagai pemain calung seni tradisi Jawa Barat, kudu bangga. Banggana naon? Urang teh kaasup budayawan. Terus Sabab seni budaya teh seeutik gedena bisa disebut fundamental. waduh. Ih, kakak makin gini makin dewasa aja. Emang fundamental teh naon? Apal teh fundamental? Naon fundamental? Apal teh? Teu. Punda mah tamu dia punda, tak punda, ieu punda. Eta mah punuk. Punuk saroni eta mah. Apal teh fundamental? Apa? Bukan teh apa? Apa fundamental? Mata kudu loba ulin. Ulin ka mana? Kudu loba piknik. Fundamental mah sok pake sari. Bantal. Fundamental. Bonge. Tingali. Tingali. Ai mana weureu tutut? Tutut. Fundamental harusna naon? Oh, nu sakit tumpakan. Onta. Ya, anu disebut fundamental teh. Iya. Eta teh fundamental teh ibarat bentengna negara. Itu kakak. GSBL buat kakak. naon GSBL teh? GSBL 4 kata, 4 huruf. Gue suka bicara lo. Ya, dengekan. Jadi fundamental teh ibarat benteng atau pondasinya negara. Matak negara tanpa budaya kacau. Bener. Kakak kalau lagi bicara kayak umur 17 kakak. Jadi lamun negara teu boga budaya bakal ribut. Anu boga budaya oge ribut wae. Budaya teh anu kegituan bicara mah. Kakak, buaya itu belum. Buayana ulah nyebut ka abi melongna. Abi mah buaya ge buaya manis. Jadi budaya teh kumaha? Dengekan, budaya teh nyokot tina kecap budidaya. Budi akhlak, daya pemikiran. Iya, Benar. Tak urang mah tak kudu make ieu, saya lupa ge. Make itu make ikat. Pakai rasio. Adi nyalakeun al. Adi nyalakeun al ngomong. Al naon al? Al naon al? Alap-alap. Oh, al kojo. Ya, matak dia tak urang matak kudu intelektual gitu. Cek bahasa mah kudu pinter teh kita tukang calung teh. Jadi tukang calung teh cik ulah ngotok ngobo wae. Aduh, BKMK buat kakak. BKMK. Bicara kakak makin keren. Kawas mana HP? Naon HP? Untuk nolong. Unjuk pandang ya. Komo manehna bete. Naon bete? Beuteng
toren. Lain beuteung toren saya eta mah GBHN. Lain GBHN gede beuteung hese nongen. Jadi guys, saat gedena urang komo ku zaman ayeuna apanya? Ku zaman ayeuna ye. Ku naon keur booming wabah. Saat gedena kuncina we jang urang mah. Naon ka? Kumaha? Gugu ka hayang pangagung. Bener. Jauhkeun silih salahkeun. Iya. Deketkeun silih ayunkeun. Bener. Wujudkeun 3 A. Bener. Naon A? Asah, asih, asuh. Kan asah, asih, asuh. Ayeuna mah jadi 3M. 3M. Kayak coklat kita tadi mere masker. Buat protokol kesehatan. Kedua, 3M naon? Mencuci tangan. mencuci tangan, terus Jauhkan. Membawa idangan. Jaga jarak. Hei, membawa idangan. Maka tiluna. 3M mah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Aduh, yang dicopotek. salah, saya kurang mah 3M mah mencuci tangan. Pasti manis. Anu manis mah mama Harepa. Jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Aku kan tergetar hati. Oh, maksudnya tergetar hati naon? Jangan lihat wajah aku. Lihat hati aku. Pengen tahu warnanya? Pink. Mana ngomong-ngomong sama Harepa, mana kena prank. Aduh, ada. Aku tidak sadar ya. Ternyata aku dibohongin. Manja. Lain manja, orang nemukeun bibir anu siga eceng. Ari prank teh naon? Aduh, urang mah teu apa atuh. Abi mun ngomong jeung ieu sok hayang bunuh diri kumaha? Arina prank teh lain non mun dina mah lain dibully lain. Prank teh lain ranginang ieu. Bejaan oh teh nyaho. Ternyata prank teh jadi kumanya sebenarnya teh pokoknya gitu lah. Kamu kena prank. Kamu pada bohong. Prank teh ningali anu lagu sok make kitu tah. Kacapi lagu mah. Kacapi prank eta mah. Mendingan kita duet bersama ya. Oke. Oke. Ini bau. Bau teh maneh urang. Oh mantul. Sok ayeuna mah kusabab urang teh dina raraga urang ubaran sorangan lah. Keun urang mah hiji mah Tuh nya, kakak bicaranya manis. pokona mah we hiji ulah panik, 2 ulah stres, 3 ulah naon? Ulah gelisah. Pokoknya orang mah bebaskeun ayeuna. Woles. Aduh, woles. Mulas eta mah. Masukan teh. Sok ayeuna orang temongkeun urang sebagai seni calung ke di sini pilinan. Disiplin. Di sini pilih. Disiplin. Ngomong nama disiplin. Eta nu benar. Ayo situ ngomong naon? Disiplin. Kapas masih itu lain urang atuh. Kuduna oge nu bener mana? Disiplin. Bener, engkus bener. Eta teh naon dikit. Poho. Engkus bener. Itu lu salah. Kuduna mah disiplin. Tah, deket teh ngomongna. Asih itu nyebut naon? Naon? Nyebut naon? Batur nyerahun atuh. Di penisilin. Sok temongkeun. Urang ayeuna diajar PBB. PBB. Singkatan teh. Mana mah loba singkatan apa PBB itu? Apaan PBB teh? Pasukan baris berbaris. Sugan teh perusahaan bahan bangunan. PBB Sama material atuh. Eta mah material. Sok. Di dia komandon. Oh, komandon, ayo ge komandan. Benar tah. Bener ke kumaha ge lah. Ya, batur ge nyerahun lamun di dieu kepalana komandan ngaranna. Ayo urang salah ngomong naon. Namanya umur itu. Salah. Komandon, komandon. Yuk jambok ka urang komandon. Memang lu best friend gua curhat ke gua. Komandan. Baik atuh. Salah ngomong atuh udah bener. Salah lu. Gua lu. Gua Talil.
Matakan cek dina aturan. Martabat hiji bangsa dipenteun dina budayana jeung bahasana. Lamun bahasa salah bakal kacau ka itu nanti. Aduh. Nyampe icu lebih kadinya bicara. Cicing sah. Gaya kan salaman atuh dikarek segala atuh. Tungtungna si eta mah meunang salaman teh. Jelas pisan ka urang. Sangka ieu. Jelas wae. Jelas. Naon sih kali jelas teh? Jelas teh sarua jeung santuy. Jauh. Ayo santuy teh semongko. Ya. Santuy itu teh dua rupa. Terus anu karetna dua mah lada, anu karetna hiji mah teu lada. Eta mah lotek atah jeung lotek asa. Kamu kena prank. Aduh. Kok aku tertipu lagi ya? Sok ah, komandan. Siap. Dak. Yep. Naon ieu? Baris, bonge. Tong main baris-baris teu usum mun salung mah. Bleng weng penting mah. Baris apaan cek tiluhur ge urang teh kudu bisa baris ngajajarkeun urang teh beresan manis. Sok baris. Lapor. Kita baris gadon nyolongkrong. Lapor atuh lapor. Dia kan sebagai ketua, komandan, lamun bawahan ngahormat, kudu dihormat, kudu saling menghormati. Bawahan antara gengsi atau komandan harus saling menghormati. Hormat. Si cangkel nya. Balas. Kudu take and keep. Beratnya. Naon ai maneh ngacurang? Awakna berat abi ngampun. Sebal. Nges, ya kedua. Dua mah kedua deui ngahormatna oge. Gimana ngahormat kedua? Apa? Ada yang kedua? Jadi idanganna ge dua, saneka oge. Berarti poligami atuh gitu. Beda deui. Gitu. Urang rek kaditu tulungan mana atuh? Memang masalah buat gua. Bantuan. Terus semuanya labok kurang kudu bilang wow gitu. Mana mah baturan cilak teh atuh. Atuhna naon? Mun urang maot. Bener majikan urang ku maneh. Memang pemajikan mana saridi banget gitu. Baris kacau. Atos itu ninggal was urang. Tah matak dedinya urang kudu buka budaya anu sabenerna teh benteng teh. Sanajan tong di negara wae diri pribadi ge urang kudu buka benteng. Bener. Sarua jeung naon ngaran bentar berenya. Naon aya bentar? Benteng Tatar Sunda. Wah, benteng Tatar Sunda. HP. Naon HP? Naon aya HP? Naon HP? Untuk banyak. Jep! Mana? Lentang kiri gap. Bebas. Naon rek kiri? Mangga rek kiri ka abi ye, beunang. Dina apa dia? Kencang kanan aya oge di mana oge. Gap, lentang kiri kanan, gap. Bebas. Lapor. Ya. Tidak ada rencangan. Kami pindah. Sok di tengah. Siap, gap. Lentang kiri kanan gerak. Atur aiman naon Jika nu bogong kan orang teh. Oh. Ya, kusaba bayeuna teh sakola dieureunkeun. Nya. Uang jajar ngeja. Abi oge geus 3 bulan teh sakola. Hitung-hitung urang mah jadi guru barudak sakola we. Benar. Kakak jadi guru. Aku jadi muridnya. Lebay lah. Mereka ini
dibaca ini. UDID dibaca budi. Saya dibaca saya. Coba ulangi. Ini ibu saya. Ini ibu saya. Ibu saya. Itu atuh. Ini ibu saya. Salah gitu lagi. So, ini. Dibaca ini. Ubu. Dibaca itu. Alah. Saya. Dibaca saya. Coba ulangi. Ini ibu saya. Pinter aja saya tanya. Apanya sekolah tuh dia ngomong. Anjir. Sekolah di mana? Sampai kan kaya kan orang kuliah. Tanya sekolah di mana? Gus, kuliah di mana? Di UGD. UGD. UGD mah rumah sakit. Aya oge Unpar. Universitas Parahyangan. Unpad Universitas Pajajaran. Ai mana UGD apa singkatannya? Ya apa tuh? Naon? Universitas Gawat Darurat. Universitas Gawat Darurat ai mana nyokot jurusan mana? Poliklinik. Lah, ini dibaca ini. Mo enyet. Uku dibaca aku. Coba satukan. Ini aku monyet. Bentar. Sama rukun itu bisa ngeja. Orang ini aku lah tuh. Dan sadar. Nah benar. Ini dibaca ini. Uku dibaca. Mo enyet dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Matak oge pintar. Dan sadar. Berututut. Nyakola, matak kita bisa. Ai dia dibacana naon dibacana bieu? Coba satukan. Coba satukan. Ini aku monyet. Mun mangga monyet. Apa bieu? Santai. Santai Wallace. Coba satukan. Ini aku monyet. Beteungna atuh bener eta leungeunna. Coba satukan. Ini aku monyet. Sakali deui ah. Santai. Ini aku. Hanya orang monyet. Apaan alus bisaan pinter. Naon. Orang Aduh, hayang malas ngaranna tuh. Aduh. Hah? Ini. Heula atuh bisa oge. Ini. Dibaca ini. Uku. Dibaca aku. Enyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet aku. Lekuk. Dibalik atuh. Kuduna naon kuduna? Ini aku monyet. Tadi oke. Ini monyet aku. Ai kuduna naon? Ini aku monyet. Bener tuh bener sih. Ini aku monyet. Itu salahnya. Gak salah sih. Ini monyet aku. Kuduna. Ini aku monyet. Mangga. Tarek sadar. Ini monyet aku bener mah. Nggak salah bu, abi monyet. Abi monyet. Oh nah, coba suara kucing. Meong. Coba suara maung. Coba suara gajah. Udah saya tahu lah. Kan aya gojak tularena keur pilek. Oh, bisa. Coba suara kutu. Nah, kutu. Jawab. Kutu atara disada. Tong kutu disaruan anu saton. Disada sastawan mah kabage. Kutu ge aya soraan. Sok anu narangton orit mah nyawa, sareng otak nyawa sada we. Teu jadi sada. Kumaha sadana sok. Naon jaga muka abi. Da itina laju. Mana yang nyawa suara kutu? Nah, yang enggak apa. Ya contoh. Oh, ini guru bener-bener. Ya, contoh suara kutu mah. Neng Repa teh kutu urang teh. Dicokot ku urang kutu teh tret. Tuna dina kuku, terus tina tok. Tah suara kutu teh tok. Oh. Gus, berarti anu tok-tok ti peuting teh
Kutu. Neng Repa. Lain sia, tok-tokan ka imah maneh mah teu malising sia. Kembali sih atuh kan 4 bulan teu badeu. Jadi can kabayu. Coba suara lauk, cing. Mana mah kalau kitu ayo urang mah lauk kita tara di sada atuh. Meureun hayam kongkorong. Tah. Kita hayam. Ayo lauk. Mun lauk Di sada. Salah satuan di sada kus jawab. Kabeh oge ieu Gusti Allah mah adil, kabeh sasatuan aya soraan. Nyampe kakak akidah. Sadana lauk. Bejaan. Tawalnya lamun moal. Tadi atuh. Lamun hayang nyaho sora lauk. Aduh. Mana boga balong? Paraban. Lek tah ku parab lauk. Disadang kita. Tah sora lauk eta. Gus, berarti tetangga urang nu balik ti mall teh kumpul teh sana. Kumaha? Eta mah lauk subuh eta mah. Gas ah. Gas urang tong ngobrol ka mana karep urang mah pan saeutik-geuna urang perlu hiburan. Ya. Sagaru bage urang teh sadaya ge perlu hiburan keur waktu wabah kieu mah. Urang ngabebenyokeun hiburan bere lagu peungas hareupan geura. Dina impian teu boleh datang. Aya Kang Brahma. Dina lamunan teu boleh ngalangkah. Aya Mang Agus. Jujuran lu dipicinta. Ayeuna duka di mana? Lakon nu kalakonan pitung rasa kadeudeung jeung kadeudeung silih teuteup pinuh kageget jujuran duka kumaha carita cinta harita ngan ukun kari hareupan teu beja jeung carita ayeuna duka kumaha dijuk-juk air jujuk diantosan damuadan teu beja jeung carita junjunan ulang
Aduh, Johan sehat. Rangga sehat. Kek. Nah, teh Repa bet arapal. Kantos ngiring arisan sareng. Bukan. Cece, Sorry. ini tuh kalau nggak salah Calung Bentar pernah tampil juga waktu pagelaran Napak Jagat Pasundan 2019. betul. Ini kalau nggak salah di Lembang. Bandung Barat. Di Lembang, di Celengkrang. Nah, Celengkrang oke, janten satu acan ka Lembang, urang teh ka Celengkrangnya leuleusnya kan ya. Kayak sakedap, apaan bentar mah sami sareng guludugnya. Ka bentar gelap. Mendingan ulang naros langsung we. Siap, Teh siap. kan punten nya grup Calung Bentar. Ieu pangna namina Bentar teh Calung Bentar teh naon Kakang? Bentar teh di barat bebentengna Tatar Sunda. Keren. Sini Om. Ini boy namina teh boy. Oh gitunya bebentengna. Boleh lihat sini Om. Lihat dulu coklat tuh. Cobi, ieu ngadegna ti tahun sabaraha Kang? Upami telepatna 2005. 2005. Kayak nah ieu cika nu teu setuju ieu mah. 2005. 2005. Ieu mah keng pemanah. Ieu mah kengeng ngadownload ieu mah. Kengeng ngadownload. Ieu mah tah ieu nu ngagaguan Google teh ieu. 2005 nya. 2005. Oh, alhamdulillah berarti tos lumayan lah nya. Lumayan. Tah, Lumayan ya terus karorot kieu. Tapi aya ieu teh regenerasina aya teu. Ya nuju ayeuna teh. Aduh, nya reueus nya. mohon leres. Tah Kang, ieu kan kantos sababaraha kali bekerja sama sareng Napak Jagat Pasundan. Leres kumaha Kang dongengkeun ka Dulur Coklat yang mumpung Dulur Coklat naronton. Prosesna Akang tiasa lebeut ngiring gabung ti tahun sabaraha Kang sareng Napak Jagat Pasundan. Alhamdulillah abi bergabung sareng Kang Rama Coklat kita. sareng coklat kita. Ya prosesnya lumayan lah jadi Lumayan, ya. aya audisi, Aya prosesna. aya pokoknya mah masyarakat seueur. Tapi bukan disebut audisi berarti ya. Sanes. Sanes ya. Tapi ada sebuah proses. Sebuah proses. Kan aya penelitian akhir. Alhamdulillah gitu. Masyarakat terang bentar nya ke bawah soho gitu lah. Alhamdulillahnya Kang. Alhamdulillah. Berarti di tahun sabaraha Kang? Tahun sebenarnya Kang, ibu telepatmu 2018. Ya 2018. 2018 tahun kapengker ya. Bejakeun bahasa abi naik kelas genep. Soakeun guruna AA. Ini kan Calung Bentar, kan kesenian Calung tuh kalau di anak muda tuh apaan sih Calung gitu udah nggak sekarang udah kekinian. Tapi ternyata kemasannya dari isinya ternyata bisa jadi milenial ya, banyak istilah-istilah yang kekinian. Bisa jadi jubir pemerintah oge. Ya ngomong-ngomong jubir pemerintah. Ieu kantos teu Akang tampil di event anu luar biasa salian ti Napak Jagat. Alhamdulillah kamari sareng Kang Sule. Aduh, MNC TV. Mohon saya alhamdulillahnya. Ras ka Kuningan. Kuningan. Alhamdulillahnya seueur. Itu sebelum ada pagelaran NJP atau sesudah? Sesudah. Jadi ternyata ada impact-nya. Ada. Efek sampingan. Boy, impact Apa impact mana? Impact naon? Jualan. Eta mah empe belagu. jauh. Impact jauh-jauh. Puntennya Dulur Coklat ada soak salit ya sebenarnya. Bios kenela pernah. Terus kemakan kesana Akang tas ngiring tergabung sareng kegiatan Napak Jagat Pasundan duikeun kadanget ayeuna dina pojok NJP kumaha raraosan tina. Alhamdulillah bangga. Bangga leresnya. Kuring bangga. Nya kenana sareng NJP bangga biasa magelaran ayeuna oge kapayuna insyaallah lah pokona coklat kita makin jaya. Makin jaya. Hiji deui gara-gara coklat kita efekna abi jadi terkenal. Yang nyungkeun foto atuh tos ieu nya. Abi syuting teh sareng kereta boy. Mun Aboy. Aboy mah sapertosna jamuna ieu nya telat wae dieueut nya. Janten angle ieu tuh. Ari jamu teh naonnya teh? Jamu teh tuangeun kangge ngiring naon sih ngora-ngoraan gitu kan. Berarti teteh kena prank. Aduh aku tidak sadar aku kena prank. Dulur Coklat, ini episode kali ini ternyata mamang aku jadi kuuleun. Ada yang lebih bodor. Yuk kaleresan ya hiji. Sekedap. Da ieu mah sanes grup Calung, da teu nyana Calung eta mah. Grup naon? Grup kecrek. Ieu mah grup Calung tapi bohong. Kena prank lagi. Dulur Coklat kena prank. Kena prank. Lagi abah nya punten pisan ya kaleresan Dulur Coklat oge nonton. Hoyong terang ya pami Akang biasana latihanna di mana? Di Jatihanap.
Jati Handap daerah mana? Tiasa Jati lengkapna. Handap Cicaheum ke atas. Oh, kayak Jati Handap atuh Cicaheum ka handap. Upami Jati Luhur Cicaheum ka luhur. Perasaan Jati Luhur mah di Kuningan. Mister Kenampleng. Cicaheum ka luhur Jati Handap eta teh nya. Ka kiri lah nya upami ti arah ti kota. Ya, pokoknya mah deket kelurahan ini. Tah eta lah nya taroskeun deui ka. Bah, ini kalau latihan ada latihan rutinnya. Ada atau enggak? Iya. Meskipun sekarang kan lagi kondisi pandemi ya. Tidak terlalu banyak kegiatan sekarang. Tapi alhamdulillah ku ayana wabah kieu teh Bentar Group mah ngadamelan karaoke calung. Karaoke? Karaoke calung kamu dina YouTube. Aya YouTube-na. Ada YouTube-nya? Aya. Biar sama Alo di ini sama Dulur Coklat juga. Bentar Perkusen di Subre. Ya. Di subscribe ya. Subscribe. Wah, bagus Di sabrek. Bentar Perkusen. Percussion. IG-na aya. Nah, insya kita Kang Bentar. Cobi. IG-na Kang Bentar. Ya, calung Wih, Bentar. followersnya udah banyak, 2.200. Sama Alo mau di subscribe tuh. Ya. Subscribe. Omat tanggo kabaraya coklat kita. Nah, Subscribe. kali itu Abah ninggalna. Ya, tah, gitu. Abah, cobi wartoskeun deui ka Dulur Coklat. Alhamdulillah, Ti Kak. kawitan kalah bah, di kawitan Instagram namina naon? Instagram Kang Bentar, upami FB-na Bentar Perkusen. Oh, itu, Bah. Oh, main itu, Bah. Upami YouTube nama Bentar Perkusen. Tapi diulangi. Kalau IG-na Kang Bentar, kalau FB-na Bentar Perkusen, kalau buat ini. Perjanera atuh. Percussion. Abah kan atas latihan kamu kena prank. Kalau FB-na Bentar Perkusen, YouTube-na Bentar Perkusen. Oke. Kalau WA Abi, Kamu kena prank. Siapa mah menyalahkan. Tapi jangan diri. lupa kamu kabaraya coklat kita. Kumaha? Tak loncengna cenah Gus kumaha? Mana salah lonceng? Oh, nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa di subscribe, di like. Kamu kena prank. Di like terus Di like, di komen, di share, Di sobrek. tokel. Takol loncengna bah. Pak salah lonceng kumaha? lonceng. Selamat, kamu kena break. Bah, ini mungkin terakhir Bah, harapan dari Sanggar Bentar ya untuk kegiatan kita di Napak Jagat Pasundan dan juga mungkin ada popoje untuk Dulur Coklat, mangga. Eko hoyong abi mah teras ya Bentar Rionan. Kang Rama, Kang Bayu. Pokoknya mah alhamdulillah coklat kita makin jaya ke depannya. Sering bertemu dengan Bentar, terus sehatlah semuanya. Amin. Ya, semoga coklat kita pojok NJP Ngubaran atau NJP menjadi selalu media untuk para seniman dan budayawan. Pokoknya pada semangat terus sama ngaroranya ulah eleh tuh ke calon Bentar. Oh, yaudah. Oh ya, sekalian untuk coklat ternyata Sanggar Bentar atau calon Bentar ini masih akan punya satu penampilan. Tapi kita mau ngingetin dulu ya untuk coklat. Jangan lupa untuk selalu tonton terus coklat kita pojok NJP Ngubaran setiap Jumat jam 8 malam ya. Nah, akhirnya kita harus pamit undur diri ya. Oh nya. Berapa bisa caranya? Instagramnya di follow ya, Napak Jagat Pasundan, dan juga bisa disaksikan di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa tuh, Ya, oke. Nyalakan tombol loncengnya. Di sini kuring sapara kanca pada nyuhun ke dia punten pilih aya kalepatan pilih ieu mah. Apunten anu kanuhun. Makasih Dulur Coklat, ini dia penampilan terakhir dari Calung Bentar. Genepuluhan ayeuna geus nyalan ceuk ingetan rubasa leungeun harapan kesangka geus lekasan nu aya ukur catetan ngajan pegat carita
ayeuna